Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia aya dalam kesehatan sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 2, tema hiji hirup rukun sauyunan. Hirup rukun sauyunan nyaeta hirup anu akur silih jeung batur, hirup bebarengan sapapait sama manis. Cing ku hidep regepkeun tembang ieu teras tembangkeun ku sorangan-sorangan. Hayu batur urang diajar sing suhud ulah wora bisi engke tenai batur seuri urang sumeku nalangsa. Cing pek tulis ku hidep sabari-sabari. Mung sakitu pangajaran dinten ayeuna hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.